aya tilu perkara anu dipika cinta ku Rasul antara langit jeung bumi teh. Anu paling dipika cinta ku Rasul teh hiji sesengitan. Rasul sok leuwih resep sesengitan. Resep pisan kana sesengitan. Wan nisa'u sareng kaduana istri anu soleh sehingga disebutkeun tanya wa khairu mata'iha almaratu solihah. Jadi Rasul resep kana istri anu soleh. Urang resepnya dan urang lah hese soleh. Wajuilat jarang dijadikeunnya ku Rasul teh pangbubungah dina urusan hate ainu basiroh fi sholati dina salat. Jadi Rasul mah ngarasa tenang saat dina nalika ngalaksanakeun salat gitu. Eta Rasul. Kaitan kudu turutan ku urang. Eta teh lain termasuk dunia. Lain saat mina dunia lain termasuk dunia. Sesengitan, istri nu solehah, ketenangan dina salat lain termasuk dina dunia. Lain saat teu aya itu mah mina dunia tina dunia kaladi seperti perkara labudan nu mesti eta maujud minhu tina itu ladi minal kuti tina kadaharan. Dalin kadaharan wal maskani sareng imah, wal malbasi sareng pakaian, kama qalahu Syekh Khalil Ar-Rasyid fil majalisi ro'ikoh dina kitab majalisi ro'ikoh. Wa kana sareng kabuktosan mau eta tetep sarta Nabi sallallahu alaihi wasallam saha ashabu sahabatna Nabi radhiyallahu anhum eta julusan anu caralik ta pakola ngadawu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sodakta geus bener leres Gusti ya Rasulullah wa hubiba sareng dipika resep ilaya munggu kami mina dunya tina dunya abdi ge aya nu dipika resep tina dunya Gusti. Aya mimma tegasna perkara kana nu kabuktosan ma baina samawati wal ard. Naon salasun tilu abdi ge tilu Gusti. Nu dipika resep aya di dunya teh. An-nadru tegasna kahiji ningali ila wajhi Rasulillah. Kana pamunteuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu kahiji nu paling dipika resep dina urusan dunia teh saur Abu Bakar dina nalika ningali Kanjeng Rasul. Eueuh kanikmatan alam dunia anu ngelehkeun kana ningali darai Kanjeng Rasul. Ya Allah ya Rabbana. Luar biasa ieu. Mudah-mudahan we urang tiasa ningali langsung pamunteun Kanjeng Rasul. Walau meureun sanajan urang dina impenan, mudah-mudahan ya Allah ya Rabbana. Kurasa rindu urang ka Kanjeng Rasul. Wa infaku mali sareng kaduana ngainpakeun harta abdi ala Rasulillah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngainpakeun ka Rasul eta teh pangbubungah nu luar biasa di alam dunia itu. Wa antakuna sareng yanda kabuktosan sa ibnati putri abdi eta tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh, di bawah jenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina harti ku karidoana ayeuna Abu Bakar Siddiq nepi ka putri nage dipasihkeun dipaparinkeun ka Kangjeng Nabi. Nya sahabat, nya mertua Abu Bakar teh. Ya luar biasa. Geus sakumaha urang pengorbanan ngabuktikeun rasa mahabbah ka Kanjeng Rasul. Sakumaha urang pengorbanana. Mantak sakitu engke Kanjeng Rasul ka urang, ukuranna mah eta we. Faqala Umar radhiyallahu anhu, Umar ngadawukeun deui kieu teh eleh-eleh Sayyidina Umar. Sodakta ya Abu Bakrin. Bener anjeun teh ya Abu Bakar. Wa hubiba sareng dipika cinta ilaya munggu kami mina dunya tina dunya naon salasun. Tilu urang ge aya nu dipika cinta di dunia teh tilu. Hiji al amru marentah bil ma'rufi kana kalusan wan nahyu sareng nyegah anil munkari tina kagorengan. Tina pamunkaran kuring mah nu dipaling dipika resep amar ma'ruf nahi munkar. Jadi iman dengan bahasa anu sejen lain berarti ayeuna teu resep ningali pamunteun Kanjeng Rasul, ningali pamunteun Kanjeng Rasul mah geus jelas resep. Nu luar biasa bungahna luar biasa, tapi nu sejenna amar ma'ruf nahi munkar abung jeger nyari Umar bin Khattab luar biasa dipikasieun ku setan sagala. Wasawabu sareng katiluna wasaubu sareng katiluna ganjaran. Wasaubu sareng kaduana baju al-kholaku nu butut. Resep make baju butut euy di Fathah ini al-kholaku tuh ay al-bali nu butut resep keneh make baju butut. Terus dina Umar euy. Ruwiya diriwayatkeun annahu sanyana kalakuan jeung tingkah eta kana kabuktosan fi jubatihi dina jubahna Sayyidina Umar naon arba'u asyarata 14 naon rakaatan tambalana. Sayyidina Abu Bakar Umar bin Khattab dina jubahna teh aya 14 tatamalan. 14 tatamalan resep pisan make baju butut.
Pakola ngadawu sa Utsman radhiyallahu anhu sodakta leres Gusti ya Umar anjeun bener gitu. Wa hubiba sareng dipika cinta ilaya mu kami mina dunya tina dunya naon salasun tilu. Kuringnya aya nu dipika cinta tina dunya teh tilu. Isbaul jiai kageusna kahiji ngawaregkeun jalma nu lapar. Oh ieu Sayyidina Utsman mah resep pisan sedekah ngawaregkeun jalma nu lapar kuring paling dipika resep. Wa qiswatul uryani nu kadua makean jalma nu tataranjang. Watilawatul Qur'ani sareng maca Quran luar biasa. Ruwiya diriwayatkeun naon ana usanyana Umar mah Utsman mah eta khotama ngahatamkeun Utsman Al-Qur'ana kana Quran fi rakaataini. Jadi Sayyidina Utsman mah hatam Quran teh dina 2 rakaat salat pilaili dina waktu peuting. Sayyidina Utsman teh. Subhanallah kumaha cangkeul temennya. Wallahu alam bakat kunaon eta? Bakat ku betah dina nalika ngalaksanakeun salat gitu. Wa hubibah teu eleh geleng euy dipika cinta ilaya munggu kami minaduna tina dunya naon salasun tilu. Kami oge mika cinta tilu saur Sayyidina Ali teh. Kitu nya mana salah pakola Ali radhiyallahu anhu keda wa karama wajhahu. Sodakta bener anjeun ya Utsman. Wa hubiba ilaya minadunya salasun. Kuring ya tilu. Nu dipika resep tina dunya teh. Al hidmatu tegesna kahiji ngajamu lidoi pikatamu. Jadi abdi mah nyage miskin teu bogana naon abdi mah resep mun kasumpingan tamu ngaliwat hayu meuleum lauk sagala rupa ngahidmat kanu jadi tamu. Wa saumu abdi mah resep saum heuy deudeuh urang mun meuni hese puasa sunat ya Allah ya Robbana. Resep tamu resep ayeuna kana puasa pisoipi dina waktu halodo puasanya panasnya halodo teh nya. Panas halodo teh luar biasa. Nah, jadi resep dina waktu keur panas puasa teh. Aya pi waktu sidatil huri dina waktu banget panas wadorbu. Kuring mah sok resep neungeul kuring mah. Da heueuh Sayyidina Ali mah kitu. Disebut ayat saeb teh geus ka Sayyidina Ali. Wil adai ka musuh-musuh tapi teu sawada gawayah neungeul bisa piku pedang. Disebut pedang Dzulfiqar. Geus luar biasa. Luar biasa silatna, gulatna Sayyidina Ali. Tapi dah heueuh eleh ku Kanjeng Nabi mah nya. Eleh dibuktikan gelut jeung Kanjeng Nabi mah eleh keur pikeun matahkeun ayeuna bisi timbul rasa sombong ti Sayyidina Ali. Pabayna maka dina nalikana di antara nahum ari itu sahabat eta kadalika sapertikeun kitu hubiba id ujug-ujug jaa datang sa Jibril. Keur kitu teh datang Jibril alaihissalam li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ngadawu Jibril Sayyiduna Jibril arsala ngutus nika kami sal Gusti Allah tabaraka maha barokah Allah wa taala malur Allah lama sami'a dina samangsa nguping nya Allah teh makola takum kana obrolan aranjeun kabeh wa amaru marenta Allah kaka anjeun ya Rasulullah antas ala kana yen tanaroskeun anjeun nika kami amatina perkara ahabanu mika resep ta itu Allah kana itu mah an kunta lamun kabuktosan anjeun eta min ahli dunya ti ahli dunya pakola Nabi sallallahu alaihi wasallam ma kana naon tu hibu mika resep anjeun ya Jibril ka Jibril tadi hitungannya ari anjeun kana naon mika resep Jibril hayang di aku Jibril teh in kunta lamun kabuktosan anjeun eta min ahli dunya ti ahli dunya naon atuh nu dipika resep ku anjeun lamun anjeun ti ahli dunya pakola ngadawu Jibril irsyadud dolin nu kahiji nuduhkeun jalma nu sasar ila tariqil mustaqim kana jalan nu lempeng eta nu paling dipika resep ngaji eueuh deui ngaji ngajak jalma kana jalan nu bener alus eta wa munasatul gorbai nu kaduana ngabetahkeun jalma anu ngumara alqonitina anu tetep nuturut santri ngumara ya santri ngumara bebetah kurang santri ulah nepi ka tebetah nepi ka balik leupas dina ngaji eta teh nu paling dipika resep ku Jibril di dunia tuh ay al-muti'ina tegas nama anu turut lillahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala al-khosyi'ina anu khusu kabeh lahu ka itu Allah ta'ala ya Allah ya Rabbana luar biasa ya wa muawanatu ahlil iyali katiluna nulungan ka ahli kulawarga al-mu'sirina anu susah ayal fuqara tegas nama anu fakir al-fuqarainya nulungan keluarga dulur tatangga pokona kabeh baraya anu keur dina nalika kasusahan eta dipika resep pisan ku Jibril. Wa qala ngadawu sa Jibril salam yuhibu mika cinta saharubul ijati mika cinta dat Allah tanya
Mika cinta dat Allah teh yuhibu mika cinta saha Rabbul Izzati pangeran anu maha gagah jala jalaluhu min abidihi ti hambana itu dat Allah teh salasa hisolin kana tilu perkara terus ieu meung geus timiti Kanjeng Nabi malaikat Jibril ngadawuhkeun malaikat Jibril ge sami mika betah ieu luar biasa murah bae oge mika cinta ka hambana teh tina tilu perkara hiji badlul istitaati kahijina tanya ngerahkeun kabeh kamampuan masrahkeun kabeh kamampuan itu lil kudrati itu il kudrati ngerahkeun kamampuan fi taatillahi taala jadi Allah nu paling dipikaresep ku Allah teh nyaeta perjuangan urang dina nalika mayunan dat Allah dina nalika mayun ka dat Allah perjuangan dina nalika urang bener-bener ibadah ka Allah jadi nu ditingali ku Allah lain ngan saukur ayeuna nilaina ibadah urang ka Allah tapi sakumaha perjuangan urang ka Allah eta nya kira anu diantarkeun ka masjidnya ku setan kan eta kumaha ku sabab naon cantang tu salatna mah ditarima tapi perjuangan ka masjidna ku Allah nu dihampura sagala dosana jadi kitu Allah meningali ka urang teh sakumaha urang berjuang ka Allah maka sakitu Allah ka urang. Nah, eta ya Allah ya Rabbana pasrahkeun diri urang keur pikeun taat ka Allah. Wal bukau tuluy ceurik indan nadamati dina waktu nalangsa eta nu paling dipikaresep ku Allah mah. Ceurik dina nalika urang nalangsa migawe dosa aya ala pilil maasi itu. Nalika urang migawe dosa urang nalangsa eta dipikaresep ku Allah. Wasobru sareng sobal indal pakoti dina nalika butuh aya wujudil hajati tegasna aya pangabutuh sobar. Eta nu dipikaresep ku Allah di dunia tinu jadi hambana nyaeta hiji masrahkeun kamampuan urang diri bisa taat ka Gusti Allah ku harta ku tanaga ku emutan jeung sajabana nalangsana urang migawe dosa jeung sobar tina anu butuh urang eueuh eta sobar eta dipikaresep ku Allah jadi kitu jadi intina di hareupeun Allah di kedudukan di hareupeun Allah lain keur pikeun jalma anu bersih hungkul geuning loba jalma anu dosa tapi boga nilai di payunan Allah kusabab jalma eta nalangsa migawe dosa di surga teh kitu lain jalma bersih hungkul di surga ge loba jalma nu dosa loba ngan pedah nu nalangsa kana dosa jeung tobat wallahu a'lam bishawab.